Lainnya ti lohor keneh ningalikeun si teteh meuni asa pikarunyaeun teh da meuni geus laleles teu puguh rarasaan siganana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Nya baraya sabenerna nama si teteh poe ayeuna teh keur puasa. Eta teh maksa ka hayang manehna ajarkeun teh hayang ngagantian anu bulan puasa kamari pas bocor. Deu karunya daripada ngahuhuleung wae ti tadi mending urang ajakan heula buburitan. Da kusabab keukeuh mung batal puasa. Lebar cenah oge geus jam 4 ayeuna teh. Nya atuh ari keukeuh mah nam we atuh urang jajan heula es campur kahilir bari ngabuburit we atuh. Itung-itung ngabang-barangkeun si teteh soalna ti lohor keneh teh geus mulai pikarunyaeun teh da. Ngan ieu teh memeh kahilir neang heula si Sujanang bisi eueuh. Biasa we di tempat baladna. Moal ari diajakan mah da ieu teh. Ngan teu pararugupan ari teu ditingali heula mah. Aya aku hanyakal deui ketang ditingali ka dieu teh. Keur anteng-anteng oge nya ari jol emakna mah kalakah rudet ieu teh menta jajan. Dibere we jajan heula bieu teh langsung ngaleos. Lalumpatan jeung baladna. Kusabab Sujana geus tuluy jajankeun we urang tinggalkeun heula da ieu teh kahilirna moal lila. Dah henteu jauh atuh baraya ieu mah supaya we atuh da aya nu dagang es campurna ieu teh dihilir di tukang dagang anu sok ngider geuninganan. Tuh nya baraya meuni rame teh ieu teh tadi dieu aya es campurna teh. Alhamdulillah nana teh masih kabagean es campurna.